kumaha hukumna ngurbanan kolot anu tos wafat anu tos maot tapi teu wasiat heula sah atanapi henteu. Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi dina juz ka-8 halaman 382. Didinya aya ibarat wa amma tadhiyatu anil mayyiti anapon ari kurban atas nama mayit modelkeun ngurbanan kolot anu tos maot atanapi sahabae anu tos maot faqad atlaqo mangka tetela ngamutlakeun saha Abul Hasan Al-Abadiyu Abul Hasan Al-Abadi jawazaha kana meunangna tadhiyah anil mayit. Abul Hasan Al-Abadi ngamenangkeun secara mutlak rek geus wasiat atanapi henteu almarhum menang kurban atas nama mayit, menang kurban atas nama almarhum sahabae rek kolot atanapi lain kolot urang bebas rek ngungsi wasiat atanapi henteu. Alasanana li'annaha dorbun minas sodaqoti karena sanyana tadhiyah alias kurban teh termasuk bagian tina sodaqoh. Sedengkeun was sodaqotu tasihu anil mayiti urusan sodaqoh sah atas nama mayit. Modelkeun abdi sodaqoh ka masjid 5 juta atas nama sepuh alias pahalana kanggo sepuh anu tos pupus tah eta hukumna sah. Watang fa'uhu sareng eta sodaqoh eta kurban manfaat kanggo mayit, manfaat kanggo anu tos maot, manfaat kanggo almarhum. Watasilu ilaihi bil ijma'i eta pahalana eta ganjaranana bakal dugi kanu tos maot bil ijma'i kalawan sepakat para ulama. Eta pendapat Abul Hasan Al-Abadiyu sah secara mutlak. Wa qala sahibul uddati wal Baghawi menurut pengarang kitab Al-Uddah sarang Imam Al-Baghawi la tasihu at-tadhiyatu anil mayyiti illa ayyusiya biha. Cek sahibul uddah sarang Imam Al-Baghawi teu sah kurban atas nama mayit kecuali mayitna keur hirup fungsi wasiat. Wabihi qata'a ar-Rafi'i fil Mujarrad. Ieu pendapat dipastikeun ku Imam Rafi'i dina kitab Al-Mujarrad. Wallahu a'lam. Bade ngikuti pendapat Abul Hasan Al-Ubadi, bade ngikuti pendapat Sahibul Uddah Imam Al-Baghawi anu diperkuat ku Imam Rafi'i, mangga ngan pribados sangpun guru cenderung kana pendapat Abul Hasan Al-Abadiyu. Cenderung kana pendapat eta nu ngamenangkeun. Sabab nu ngaran gawe hade ka kolot nalika kolot keur hirup urang hayang ngabungahkeun kolot, tapi apa daya kondisi ekonomi keur can aya can mampu. Ayeuna kolot geus teu aya, urang mampu pasti dina hate hayang gawe hade ka kolot. Kumaha pun carana. Ayeuna anu ngamenangkeun lewat kurban jeung dimangpaat kanggo kolot. Dugi ka almarhum. Asa piraku lamun teu ngurbanan teh. Matak pribados oge pun guru, oge para masyayikh di Nusantara cenderungna kana pendapat Abul Hasan Al-Abadiyu anu ngamenangkeun secara mutlak sebagai bentuk kahadean kanu jadi kolot lamun kurban atas nama kolot. Lain kolot bae anu maotna rek saha we pokona mah. Mugia manfaat wallahu a'lam bissawab.